Nomor kahiji eta jalma nisyanud dunubi al madiyat, di mana jalma poho urang teu ngalaksanakeun salat ka tukang teu poho ngalaksanakeun salat gitu jiga teu ngarasa dosa. Poho kana dosa anu geus kaliwat, mangka anu disebut eta teh kalebatkeun jalma cilaka cenah anu kitu teh. Poho kana dosa anu geus dilaksanakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baril jawad allazi ja'ala qiyaman anil musahibil adab. Wassalatu wassalamu ala subulir rasad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanad. Allahumma sholli ala datil mukamalati wa rahmati munajalati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sholli Allahumma kama khassasana bi kitabil karim wa hadaina ila siratil mustaqim. Allahumma asrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa wasi bi akhlaqana wa nawir bi kuburana wa wasi bi arjaqana. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatus saqawatu arba'atun. Nisyanud dunubi al madiyati indallahi ta'ala mahfudati wa dikrul hasanatil madiyati wa nadoro ilaman fauku fid dunya wa nadoro ilaman dunahu fid dini ay amali sholih walam yashkur lahu ala ni'amun amalin nafsi. Al-ayah al-hadis ay kama qala amabadu ayuhan nas ayuhal hadirun fausikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah. Puji sareng syukur disanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur nu marentahkeun ka urang sadaya kudu syukur tapakur teu meunang kufur. Ukersaning irodat mantena masih kena dipasian yuswa pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah Ta'ala. Wa ima khusus dina tanggal 30 sasih Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kalawan mudah-mudahan iriungan urang sadaya kalebat riungan al jamaatur rahmah wal furqatul adab amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga tetep dijunjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kantun ka keluargana ka para sahabat tabiin tabiat malamandar umat anu turut tumut ka mantena ugi urang sadaya selaku umat anu paling akhir anu saaliran satujuan dina kaimanan kaislaman anu hate diisian ku iman akal diisian ku ilmu natijah para ulama bakal ngahasilkeun amal anu soleh. Kalawan mudah-mudahan ka keluargana ka para sahabat tabiin tabiat malamandar umatna anu turut tumut jejak langkah mantena kalangkung urang sadaya umat anu paring akhir nu saaliran satujuan mudah-mudahan kagero kapangku kakepretan kaawuran kapanggil kagero jaga di hadapan Allah syafaatul udma amin ya rabbal alamin. Di antawis ayat anu tadi ngeceskeun tentang bahwa orang hirup di alam dunia tayalian aktif ku ngalaksanakeun ibadah. Kalawan ibadah teh yakin kudu bersih secara dohiriah maupun batiniah. Nurutkeun dina ieu jadwal tentang judul dina hadis bahwa kebersihan nurutkeun jasmani sareng rohani.
jiwa raga urang sadaya nalika rek ngalaksanakeun ibadah teh yakin kudu bersih baik secara dohir maupun secara batin. Lamun dohir nalika urang ngalaksanakeun ibadah yakin kudu bersih tina sagala kokotor najis. Ari baheula mah aya nu disebut nalika rek salat baheula mah aya nu disebut zaman ti kotok dilebuan. Baheula nalika rek salat teh jejengkean baheula mah sabab baheula mah jarang anu boga cai di imah di luar malah balik ti luar teh rek asup ka imah teh jengke ditanya naon sababna make jengke sabab najis bisikeuna kana suku padahal ku jengke eta yakin najisnya bakal napal najis masanajan jengkean oge. Dina najis rupa-rupa aya najis mugolodoh, aya najis muhopapah, aya najis mutawasitoh. Najis anu berat, najis anu dientengkeun. Yakin di mana urang rek ibadah teh kudu bersih heula tina sagala rupi rereged najis. Lamun aya najis nu napal dina jiwa raga urang sadaya baik cikiih budak maupun cikiih kolot ti ono atawa ti kotok yakin kudu diseseh dibersihan hiji eta secara dohir. Lamun rereged anu napal dina hate tegesna dosa rereged batiniah. Rek salat rek ibadah teh kudu bersih heula tina jiwa raga batiniah anu ngancik dina diri urang sadaya. Upami ditaliti ditalaah ditetenan melerutkeun salasius ayat dina surat At-Tariq. Was-samai wat-tariq wa ma adraka ma tariqun najmu syakib in kullu nafsin lama alaiha hafid. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indapik yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Upami ditetenan ditaliti ditalaah yakin urang teh lamun ditanyakeun tina naon manusia diciptakeun matak ibadah teh yakin kudu bersih heula tina jawa raga rereged anu aya dina ngancik dina ati urang. Tegesna sirik pidik jahil kabatur ngewa mangka yakin sabab nu sebut ibadah teh ngabersihkeun tina sagala rupa rereged anu aya dina ati sanubari urang sadaya. Dina ayat anu tadi tina naon diciptakeun manusia khuliqa mimma indapik yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Bahwa manusia diciptakeun tina cai anu muncrat, cai anu geuleuh. Naon atuh ku urang nu make diadigungkeun digumedekeun? Sabab urang diciptakeun teh tina cai anu muncrat, tina mani cai mani anu geuleuh teh yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Eta keur kabersihan jiwa raga urang sadaya. Sanajan pangkatna luhur, titelna insinyur jeung doktor, ti luhurna profesor, presiden jeung gubernur, urang kota jeung urang lembur diciptakeun teh tinu hina naon rek ditakaburkeun ku urang. Sabab yakin urang diciptakeun teh tina cai anu muncrat anu hina. Nalika urang rek ngalaksanakeun ibadah teh pasti kudu bersih heula. Hiji secara dohiriah, kadua batiniah. Anggahota badan urang nalika urang rek ibadah ngaji, rek ibadah salat yakin kudu bersih heula. Lamun teu mah dina jiwa raga urang dina calana dina samping aya kokotor wayahna kudu dibersihan heula. Hiji secara dohir. Lamun secara batin mah panginten tina sirik, ngewa ka batur,
adiku panginten sabab diciptakeun manusia tina cai anu hina matak pantes sanajan pangkatna luhur darajatna luhur presiden doktor jeung profesor insinyur diciptakeun ku Allah tina cai anu muncrat. Dina ayat anu tadi bahwa orang ibadah teh kudu bersih tina sagala rupa rareged anu aya dina jiwa raga urang. Naon margina saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina engke perhitungan jalma teh aya nu disebut sakowah. Aya oge nu disebut saadah. Lalu sebut sakowah panginten cilaka. Nalika urang ibadah tanpa bersih tina sagala rupa, timimiti ngatur masalah cai, ngatur masalah tempat, pakaian. Caina apakah eta cai teh sah dipake wudu atawa henteu? Nah pakaian teh eta kotor mawa kokotor najis atawa henteu? Nah eta pakaian teh kakeunaan ku ti kotok atawa ciono mangkan yakin lamun kakeunaan teh berarti teh sah ngalaksanakeun. Mangka lamun urang ibadah kitu kalebetkeun ibadah teu api malah saur para ulama mah al alim ghairu mustahid awamun. Jalma-jalma anu ngarti al alim ghairu mustahid tanpa ijtihad tanpa hati-hati mangka awamun eta teh disebut jalma nate jalma bodoh. Ngarti ku ngartina ngan hanya akal misalkan bodoh eta jalma teh. Jadi al alim ghairu mustahid awamun. Eta jalma lamun tanpa hati-hati disebut nate bodoh. Mengpeung urang ngaji ayeuna leutik diajar ngaji timimiti urang ngatur sagala rupa najis sabab yakin nu disebut najis teh panginten anu matak ngasahkeun kana masalah salat ngabagjaeun nu disebut sakowah jeung saadah cilaka nalika urang ibadah tanpa hati-hati disebut nanti cilaka angkena teh disebut saadah jeung sakowah. Ari sakowah mah panginten cilaka, aya saadah mah panginten disebut nate bagja. Ieu teh keur kamilik urang sadaya keur pibeukeulin engke meungpeung keneh urang hirup teh masih ken laleutik keneh. Lamun teh mah ayeuna umur kakara 17 tahun, cokot weh eureun 15 tahun. 2 tahun nu bakal dipariksana teh lamun maot ayeuna. Diinterogasi teh geus 2 tahun. Anapun ari model geus rumah tangga jang asan jang ayu pe yakin geus rada hareubeul gitu. Ieu nu masih keneh can anu can baroga dosa anu gede gitu. Sabab nu bakal diinterogasi umur urang teh iwat 15 tahun kamah moal ditanya. Iwat 15 tahun karuhur lamun lalaki lamun awewe mah 8 tahun. Matak Siti Aisyah mah ditikana ku Abu Bakar Siddiq teh ditikana ku Kangjeng Rasul teh. Siti Aisyah teh pan putra Abu Bakar teh sahabat Kangjeng Rasul ngagaduhan putra Siti Aisyah ditikah ku Kangjeng Rasul yuswana 8 tahun waktu harita. Ayeuna mah 8 tahun teh can bisa dipigawe pan. Can ayeuna mah. Boro-boro ku aturan pan ayeuna mah. Aturan. Nah, ayeuna mah pan aturan pan kuduna teh 2 hiji 18 ayeuna begitu. Baheula mah di zaman Kangjeng Rasul kitu pan 8 yuswa 8 tahun kakara ditikah. Tamatak urang meungpeung keneh ayeuna sekira leutik keneh diajar ngaji, diajar api kana ngalaksanakeun ibadah mati tuman daripada tumal. Ngalaksanakeun ibadah bener dina ngatur caina, papakeanana, masalah tempatna keur ieu teh bisi kagolongkeun jalma-jalma anu sakowah. Bisi kagolongkeun jalma-jalma anu cilaka. Jadi bahwa nu disebut alamat cirina jalma anu sakowah teh
anu cilaka teh aya 4 perkara. Nomor kahiji eta jalma nisyanud dunubi almadiyat, di mana jalma poho urang teu ngalaksanakeun salat ka tukang teu poho ngalaksanakeun salat gitu jiga teu ngarasa dosa. Poho kana dosa anu geus kaliwat, mangka anu disebut eta teh kalebatkeun jalma cilaka cenah anu kitu teh. Poho kana dosa anu geus dilaksanakeun, anu geus ka tukang-tukang nalika urang teu naliti teu nalaah kana dosa anu geus dipigawe ka tukang. Eta nalika jalma anu poho kana dosa anu geus ka tukang maka eta teh kalebetkeun jalma cilaka. Nomor kadua jalma anu sakoah teh wadikrul hasanatil madiyati, sok nyaritakeun kana kaalusan anu geus kaliwat, dicarita-caritakeun ka batur dina kaalusan teh. Sabab dina kaalusan mah kadangkala sok hayang menang sorangan, dina kaalusan mah asa aing pangbogana, asa aing pangbisana. Contoh seperti jalma aya hiji sok aya jalma anu sok hayang menang sorangan, duka dongeng duka riwayat duka naon. Aya hiji jalma, dua jalma nalika jalma jajan di heja tempat aya duit nate si sorangan, anu sorangan meulina teh inumanna teh Sprite, anu sorangan mah meuli di Coca-Cola. Ari cek jalma anu meuli Sprite cek jalma anu meuli Coca-Cola, nah cenah maneh mah geuning meuli teh eta sedengkeun duit ti kuring meuli 7up cenah kitu nyebutna teh. Cek nu nyebutkeun anu nginumna Coca-Cola lain, ieu mah lain 7up cenah. Lain 7up ieu mah. Naon atuh 7up cenah kitu nyebutna. Baru apaan 7up. Sampai ka pasea merebutkeun antara 7up jeung 7up. Galungan. Perbentokan paham. Tah malum di warung datang di hiji jalma. Nanyakeun kunaon ieu teh masalah naon? Kieu, bah cenah. Ye jalma artos ti abdi, manehna mah cenah meuli 7up sedengkeun abdi Coca-Cola. Ari cek anu rek nyapi teh da ieu mah lain 7up lain Coca-Cola lain 7up. Naon atuh? Jup cenah disebutna teh gitu. Lain 7up ieu mah cenah. Ieu mah lain 7up malah jup disebutna ki berarti salah kabehnya. Masih kene perbentokan paham. Wah anu saurang mah 7up, anu saurang mah jup, anu saurang mah 7up cenah. Malum di barung loba jelema datang deui. Dipariksa maksudna rek disapi. Aya naon ieu teh? Merebutkeun. Masalah hiji-hiji diperebutkeun ku sararea. Ieu cenah bah cek sim kuring bahwa ieu teh 7up. Cek sim kuring cenah ieu teh 7up. Cek sim kuring bahwa ieu teh jup cenah kitu. Malum eta mah ngarti eureun. Memang cek eta nu nyapi ti malum eta mah sakola model jang asan panginten apalagi bahasa Inggris. Memang cek urang Inggris angka 7 teh disebut 7up. Memang cek urang Inggris mah cenah ieu teh 7up, lamun cek urang Indonesia mah 7up cenah teu apal. Lamun keur budak anu diajar mah ieu teh disebut jup cenah kitu. Berarti kabeh eta jalma anu tiluan teh. Beureun pada benar kabeh ge nya? Benar. Hiji nyebutkeun 7up memang cek bahasa Inggris 7up. Anu nyebutkeun jup benar. Gaji-gaji panginten angka 7 disebut benar kabeh. Jadi anu tujuan teh berarti benar kabeh. 7up, 7up, jup. Tak ieu bener ieu teh diperebutkeun ku sararea panginten disebut hasanah teh. Apan ari baheula maning apal budak teh. Baheula ting ngitung ti angka hiji nepi ka angka 10 teh bahasa Inggris apal. Teuing anak mah budak ting apaleun ting teu jang muni apalna ti hiji angka
Coba. Orang beri talar. Da masih kena ingat ayeuna ge. One two three four five six and one two three four five six sipin aing ningtin masih kena apal dina ieu tah. Masih kena apal di papatahan hari teu pawi harja teh masih kena apal. Matak apal nanti angka 7, angka 8 teh gitu. Tah jadi angka hiji, angka nu tadi diperebutkeun nu disebut hasanah. Hasanah teh diperebutkeun. Sedengkeun kahadian mah yakin ngasukur hiji. Hade goreng gitu. Di mana-mana jalma nyaritakeun kana kaalusan anu geus kaliwat. Mere misalkan ka batur dicarita-caritakeun maka disebut bil mani wal ada batal sodakohna teh anu kitu teh. Di mana urang masihan ka batur teras dibeja-bejakeun ku sorangan dibejakeunana teh. Anapun kuno lain mah teu jadi masalah. Naon margina supaya eta teh nurutan. Supaya jadi contoh tamsil keur sarerea. Anapun upami dicarios-carios ku sorangan mah yakin teu kenging. Upami urang sedekah dibikeun malahan kuduna teh pan leungeun katuh ge leungeun kaca urang apaleun cenah mikeunna teh gitu. Arepek teh mikeun teh dibeja-beja ka batur. Ta anu kitu teh sedekah anu kitu teh bil mani walada teh mangka batal cenah sedekahna teh. Bakal ditaruh jaga teh. Gusti namana waktu abdi waktu di alam dunya abdi teh sedekah, abdi teh jariah, abdi teh zakat, abdi teh mikeun presko jeung asan teh mereka. Pikeun beja-bejakeun ka batur. Ku sorangan dibejakeunana teh. Dijawab teh da bohongan maneh mah. Baheula mikeunna teh hayang kapuji ku batur dibeja-beja ku sorangan maka disebut batal eta mikeunna teh disebut bil mani wal ada sedekah anu kitu teh teu eueuh eueuh ganjaranana cenah moal meunang ganjaranana sabab di dunya dibikeunana hasil manehna teh dibikeun ka batur gitu. Ha itu nyaritakeun dosa anu geus kaliwat nyaritakeun kaalusan anu geus kaliwat teh mangka eta teh kalebetkeun diantawis salah sawios hadis Kangjeng Rasul mah mangka eta teh disebut sakoah. Nah, jadi ciri jalma anu cilaka. Nomor katilu ciri jalma anu cilaka teh wanadoro wanadrotu ilaman paukohu pidunya nalika jalma ningali kana kadunyaan teh sakaluhureun. Nah ari batur misal buru di juru boro dipantau ngalaya di tengah imah lubak libuk loba dahareun turun motor ngasedan cek diri manehan ningali teh kana dunya teh kasaluhureun. Da jarang jalma anu ningali kulantaran stres ningali batur salat duha jarang gaya ningali mah batur mah osok ngalaksanakeun duha osok ngalaksanakeun tahajud getol ngaji nepi ka stres teu aya. Coba lamun ku urang ditaliti kadangkala 1000 hiji ge malaya lamun jalma stres hayang bisa ngaji jalma stres hayang ngalaksanakeun ibadah benar jalma stres hayang ibadah teh anu bener-bener khusyuk teu aya jalmi anu kitu. Mangka di mana jalma ningali kana dunyana sakaluhureun mangka eta teh disebut jalmana teh jalma sakoah, jalma cilaka. Jadi kumaha sakadahna dijawab bahwa jalma anu ningali kana dunya kana agama na saluhureun mangka eta mah kasebut jalma saadah. Ningali kana dunya saluhureun wanadoro ilaman dunahu piddin ningali kana agamana eta jalma sakahanapeunana. Nyontok kana agamana teh akeun bae batur mah tara ngaji gitu pan. Ningalina teh sakahanapeun sahanapeun manehanana. Tah di mana geus kitu mangka eta teh kalebetkeun jalma anu kitu teh jalma sakoah, jalma cilaka ningali kana dunya saluhureun ningali kana agama sahanapeun
Kan bae teu ngaji ge, kan bae teu bisa ngaji ge misal da batur ge tara. Kan bae teu puasa oge, kan bae ge da batur ge tara puasa. Kan bae tara salat ge da batur ge tara salat. Eta teh nu ditekengengkeun. Sedengkeun anu kudu diurang dilaksanakeun teh yakin kudu ningali agama teh kudu ka saluhureun. Tuh contona misalkan batur mah bisa hirup tenang sanajan hartana gengan saeutik. Ulah tong kaluhur tangah kaluhur. Nah pan sok aya nu kieu. Nah ari nu tara daek ngalaksanakeun ibadah harta banana buru di jero dipantau contohna orang-orang Cina. Contohna orang-orang Kristen barareunghar. Mangka eta teh disebutna teh hartana teh harta istijraj gitu. Harta istijraj anu kitu teh harta panyungkun gitu. Manehna mah sabab nu disebut surgana teh ayeuna di alam dunya. Surgana teh matak saware. Kapan orang Cina mah kadang-kadang barareunghar. Orang Cina mah kadang-kadang barareunghar. Sawarehna urang aya nu pakir ge jeung ge nya. Aya nu teu bogan oge. Nalika jalma ningali kana dunyana saluhureun mangka eta teh kalebetkeun jalma na teh sakoah. Hartos sakoah teh pangiteun cilaka. Jadi tengemut teh. Naon margina? Sabab baik harta, tahta, pangkat, umur teh geus dicatet ku Allah. Dimimiti Yuswa dina kandungan ibu Rama 8 bulan lilana. Sedengkeun pan gujragna ke alam dunya. Manusia gujrag ke alam dunya teh teu mawa naon-naon. Suganti imah tina jero beuteung teh mawa duit 1000 biasa letter teu. Akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna sai'a. Allah ngaruarkeun wallahu akhrajakum mim butuni tina jero beuteung ibu Rama urang. 8 bulan lilana dikandung ku ibu Rama gujrag ke alam dunya teu nyanak naon-naon. Malah diantawi salah sawe sejarah mah geuning aya Kangjeng Rasul mah waktu gujragna ka alam dunya teh geuning. Nu dibaca dina barjanji wa baraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina bulan Mulud sok maraca. Tangah ka langit wa dian yadaihi ila rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah. Tangah ka langit bari ngangkatkeun 2 panangan nyebatkeunana teh salim ummati diantawi sejarah. Salim umati salamatkeun Gusti umat abdi, salamatkeun Gusti umat abdi. Naon margina? Sabab lahirna di kalangan jalma-jalma anu bararodo. Nyebatkeun sejarah gitu salim umati salamatkeun umat abdi. Ayeuna keur murang kalih barudak anu horok nu lahir ka alam dunya. Tina 8 bulan dikandung ku ibu Rama gujrag teh ka alam dunya. Ngalahirkeun lalaki rek awewe ceurik. Naon sababna? Sabab tina alam rahim, alam suci gujrag ke alam dunya. Nu disebut alam dunya teh alam pana rupa-rupa. Nu tukang mabokna aya di dunya teh. Tukang mainna aya, permainan aya, perjudian aya. Rupa-rupa di alam dunya. Matak disebut alam nate alam pana, alam ruksak. Lahir ke alam dunya ngagoak budak teh ceurik waas. Diantawi sejarah mah kitu, waas. Margina, pan ari dokter mah kitu pan, bidan. Di mana budak teh ceurik dicibitnya, dicibit. Dicibit. Hariwang bisi teh nyarita cenah kitu. Tah eta teh sejarahna kitu. Budak lahir ke alam dunya teh ngagoak ceurik sabab waas tina alam rahim, alam suci. Rahim teh disebut alam suci. Gujrag ke alam dunya, alam kotor. Rupa-rupa di alam dunya. Sabab di alam rahim mah moal aya jalma nu mabok alam rahim. Moal aya permainan. Nya yang sana. Sugan di alam rahim aya main moal. Matak disebut alam rahim teh alam suci.
gujraga alam dunya ngagoak jadi kuas dunya anu kacida legana sabab di dunya rupa-rupa keayaan di alam dunya teh ayeuna diantawis salah sawios sejarah jadi waktu di Kangjeng Rasul lahir diantawis sejarah tanggah ka langit bari ngangkatkeun dua panangan nyebatkeunana salim umati salim umati salim umati salamatkeun umat abi salamatkeun umat abi sabab lahirna di kalangan urang Arab anu kacida bararodona tak disebut akhlakul jahiliyah akhlakul karimah tina akhlakul damimah diganti ku akhlakul karimah. Naon margina sate acana lahir teh apa dimimit nalika para murang kalih lahir ke alam dunia dibunuh tuh sate acan lahir Kangjeng Rasul mah teu aya disebut rubul ibadah munakahah jenayah muamalah teu aya perkawinan malah di mana awewe ditinggalkeun ku lalakina disebut teh barang warisan sahawe nu hayang waktu harita mah gitu sahawe nu hayang disebut teh barang nate cenah barang warisan di mana ditinggalkeun kudu jadi lalakina lamun aya nama disebut jana urangnya jana sahawe nu hayang mana di mana gitu disebut nanti aya disebut muamah teh aya disebut perkawinan waktu harita matak disebut lahirna Kangjeng Rasul teh timimiti akhlak damimah diganti ku akhlakul karimah akhlak talajak anu sae buistuli utamima makarimal akhlak nyampurnakeun akhlak anu goreng diganti ku akhlak anu sae. Nah, bisi urang kalebetkeun jalmi anu sakoah anu cilaka mangka eta yakin ku ditebihan dikrul hasanatil madiyati biqalbi hate jadi hati urang matak saur Kangjeng Rasul ala cing ingat inna fil jasadi mudghatan ida salahat salahat kuluhu wa ida fasadat kuluhu cing ingat gitu di mana urang anggahota ruksak maka bakal ruksak hate dina hate teh aya ida salahat salahat kulu wa ida fasadat kunaon alqalbu tegasna hate. Ada contoh, orang rek berangkat, tong jauh-jauh ting ka Cimahi, isuk-isuk teh, hate mah geus berangkat ke Cimahi, geus katingali gambaran-gambaran kota Cimahi, lamun erek ka Ciroyom geus katingali gambaran Ciroyom teh, padahal can init, luas hate mah, sabaraha atuh kecepatanana hatenya, sabaraha kecepatanana hate teh, misalkan orang ayeuna, wih tiri pengajian. Jang asan bae wih ka Cibedug. Hate mah geus di Cibedug, geus gabalecet ka Cibedug. Pala di perjalanan can init kena ka Cibedugna mah. Hate mah geus ka itu. Tah jadi di mana-mana ruksak ida salahat wa ida fasadat kulhu. Di mana ruksak jasad maka bakal ruksak hate disebut alqalbu tegasna hate. Jadi hate mah bisa dibohongan. Mata hate mah ban sakit hati gitu nyeri hati mah pan susah rek diubaranana teh gitu tapi lamun ti soledat suku babari diubaranana teh lamun urang ti soledat kadangkala aya ibu bidan raheut geuwatkeun ke obat merah tapi lamun sakitna hate wah satahun mah teu lipur pan hate mah lamun kurang dina kaimanan gitu dina kurang kaimanan mah pan gitu. Nah, jadi dikrul hasanatil madiyati abi qalbi. Nomor katiluna wa nadoro ilaman fauqahu fi dunya. Wa nadoro ilaman dunahu fi din. Dinalika kana agama ningalina teh kasahanapeun. Eta diantawis salah sawiosna ciri-ciri jalma anu cilaka. Sedangkan lamun cilaka di alam dunia atuh naon nu bakal dibawa ku urang balik ke alam akhirat lain mawa biasa letter duit 1000 sanes iwati amal urang sadaya nu bakal dicanak teh panginten meungpeung ayeuna urang hirup
bersihan heula jiwa raga urang rek ngalaksanakeun salat tina kokotor bisi nalika urang rek salat teh aya napal najis bersihan heula bisi aya cai kiih ka bawa bersihan heula lamun teh mah urang rek ngalaksanakeun kahampangan kiih cek basa urang ulah di mana wae sabab urang aya boga iman saur Kangjeng Rasul apan kitu kudu dijauhan jalma anu dilanat sahabat tumaros ka Kangjeng Rasul kumaha Gusti jalma anu dilanat teh jalma anu nyeh cerna anu kiihna di mana wae cenah kitu cerna di mana wae bari jeung teu ngisang-ngisang acan awe mah jarang anu nangtung kiihnya jarang awe jelah lalaki ulah di mana wae wayahna urang kudu nyumput disebut ilang marwah teh kitu pan ulah cara sikabayan pan ti teuleuman neangan batu rek naon rek mehper padahal eta cai aya kunaon anjeunna kabayan teu teuleuman eta neangan batu keur meper cenah neangan batu keur ngisang padahal aya cai cek sikabayan eta mah dongeng gitu tah ieu nalika urang ngalaksanakeun ibadah teh wayahna kudu apik ngalaksanakeun ibadah di mana urang papang ulah di mana bae eta di mana bae urang cerna teh kasebut jalma anu dilaknat cenah anu kitu teh anu dilanat ku Allah naudzubillah nah eta diantawis salah sawios keur kabersihan jiwa raga urang badanian urang toharoh dina jiwa raga anggahota urang sadaya nalika urang rek ibadah kudu bener-bener bisi urang kalebetkeun jalma anu sakoah jalma anu cilaka di mana geus cilaka weureun bebendu bagianana naraka tempatna di mana jalma anu bagja pangampura bagianana surga tempatna di mana jalma anu saadah mah ku Allah teh bakal ditempatkeun surga naim anu pinuh ku kanikmatan tur kaindahan malah pelayana ge wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa kasimiman pala barudak wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa kasimimain tah eta diantawis salah sawios hadis saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dijuluan ayat anu tadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqin yakin bahwa urang ibadah teh kudu bersih tina jiwa raga urang sadaya tina kokotor baik kokotor secara dohiriah maupun kokotor batiniah batin dohiriah anu katingali panginten namlogna batiniah mah anu teu katingali naon nu teu katingali seperti sirik pidik ngewa kabatur itu disebut katingali ai dohir mah panginten katingali baseuna katingali jeblogna katingali namlogna eta kasebut dohiriah bersih tina dohir bersih tina batin mangka eta kalebetkeun jalma anu saadah jalma anu bagja tong sak tong mangmang cek Allah wala tahinu wala tahjanuna wa antum a'laun aranjeun lamun ngamilik kebagjaan saadah tong bimbang tong hariwang anjeun teh kaum intelektualan kaum nu paling unggul kaipa situm sakarep anjeun pek cek Allah hayang lawang anu mana asup asal meunang ngamilik nu disebut saadah kabagjaan mudah-mudahan ya pengajian urang sadaya tikawit ngalangkahkeun sampean dugi kana tempat tujuan diajar urang pengajian sabab yakin wajibna mah henteu bisa tapi wajibna mah henteu wajib ngaji nama bisa nama henteu wajib tapi ngajina anu wajib salah sawios dina mantek al udru hakun wajibun lil mubtadi nu diajar mah wajar salahna wajar dina benerna wajar salahna
oge wajar dina benerna. Mudah-mudahan urang sadaya ieu pengajian kalebatkeun istiqomah ulah pegat-pegat dina malam minggu ieu. Mudah-mudahan dipasangkeun kasehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan urang sadaya segala rupi harapan jeung tujuan ibadah urang sadaya ti leuletik ieu mudah-mudahan meskipun masih keneh can umur 15 tahun kadangkala aya anu 17 tahun oge aya malah aya keneh anu 10 tahun ge aya 12 tahun. Panginten can boga dosa ieu keur pibeukeulin urang hirup. Ayeuna diajar kana pangajian mengpeung keneh leutik keneh diajar ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, diajar apik kalawan mudah-mudahan dibukakeun taufik hidayah ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmani Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.